Dasar istri kurang ajar. Aduh, teganya kau, Kang Haji. Laporin sia ke Pak Kadus. Jung. Pak Kadus, Pak Kadus. Aduh, tolong ya aku. Ada apa Cik Haji? Aku disiksa KDRT, aku Kang Haji. Aduh, teganya Kang Haji menyiksa aduh. istrinya. Kumaha tuh? Tenang, udah. Ayo kita samperin. Pak Kadus beresin masalahnya. Ayo. Siap, ayo. Nah ini Pak Kadus, suami saya nih. Oh, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Des. Ini Pak Kadus mendapat laporan. Tadi Cik Haji nangis ke Pak Kadus. Katanya habis disiksa sama Kang Haji. Ya, Dus, ek tadi siksa kumaha ku urang, boga pemajikan Bangkawarahnya. Ahon. Atuh dah ada di lekuy. Oh. Ya wajar we meureun urang atuh ambek-ambekan di imah teh. Tidak melayani suami dengan Tah baik. eta bener pisan. Sudah ieu Pak Kadus cicing heula ieu mah. Lain kitu ieu caritana. Atuh da kareksa elol geus bahe. Tuh. Teu ngeunah urang mah. Oh, jadi permasalahannya gara-gara Pak Haji nyiksa Cik Haji itu gara-gara otong Pak Haji letoy gitu. Nah, betul. Betul sekali. Mana Pak mah Haji. diomongkeun kitu teh ah. Geus ulah era-era Pak Haji dari Pak Kadus mah gitu sok apal segala rupa ge masalah masyarakat. Tenangnya. Nu penting Pak Haji ulah KDRT deui, daya undang-undangna bahaya. Bisa dipenjarakeun. Dengekeun. Tah. Ah, Ya, ayeuna mah sok. Pak Kadus punya solusinya. Cuang tambahan. Kak, si Ki Gebrot. Saha eta teh geuningan? Eta teh anakna Maerot. Oh, Pokona mah engke ya anu kieu teh tah disegede kieu ya. Ayo atuh ayo. Ayo, gas. ayeuna. Kadus ulah segede kieu lah. Oh, Geus cicing mana ulah ting loba. Abi coba. Bawa. Heeh. Buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus apal-apal ulah tinggi bejakeun. Geus ka Terawang kieu mah. Sok diuk di dinya tah. Di dieu ki. Heeh, sok berbaring heula berbaring. Aing. Heula. Tuh. Kieu mah. Kaki kieu mah ye. Hayang sagede kieu hayang. Leuwih gede mun bisa mah. Siap, cing ye. Aduh. Geus. Aduh. Ya, Aduh, gunung kieu Ya. rarasana teh euy. Aduh. memeh makan-makan bacakeun heula. Oh yes, oh no. Sakitu geus. Manjur. Yes. Oh no. Heeh, geus jum. Kali itu manjur. Aduh. Gunung kieu nya. Oh, aing inget wae kana duit. Aduh wae, iya kumaha sih. Nuhun ya nya. Siap, Jum. Semoga sukses. Aduh, komisi. Oke, transfer. Cik Haji Geus. sukses. Tempo hasilna. Tempo ku maneh. Segede kieu. Mantap. Geus ayeuna yuk. Tuh, nya. Semua masalah bisa diselesaikan dengan Pak Kadus Motret. Anu barangna letoy sagede kieu hubungi we Pak Kadus ke dianter kaki Gebrot. Monet. Alhamdulillah. Monet. Mantap. Hi, keluarga Araredan. Mantap. Pak Kadus minta hotspot. Hotspot, emang Nilem mau apa? Mau Facebookan. Wah, hebat gaya mau Facebookan. Oh ya, itu sandinya buka cangcut nih ya. Buka cangcut, Pak. Iya, buka cangcut. Astagfirullahaladzim. Maksud Pak Kadus, sandinya buka cangcut, bukan cangcut ini. Bau deh. Tuh, lihat ajudan. Semuanya hormat sama Pak Kadus. Pada senyum semuanya. Digana awewe itu kabeh barogoheun ke Pak Kadus. Pak Kadus. Naon sih ajudan? Awewe itu teh lain bogoheun ieu ka Pak Kadus. Nah, kumaha atuh? Yung sirikeun. Tah, kamu atuh Pak Kadus carana ka manakeun. Aku teh hidup sendiri, tiap malam kesepian. Aduh, kasihan Nilem. Kasihan warga Pak Kadus. Kesepian ya tiap malam. Iya. Tenang. Pak Kadus kan baik hati.
pasti punya solusinya. Nih, lihat. Nah, tarat. Nah, ini Pak Kadus. Ini kuning ini kudu dirojok-rojok nih. Ya, tak rojok-rojok gitu. Dina dina riko suku Pak Kadus, Pak Kadus, Pak Kadus. Apa? Maaf ya, Pak Kadus udah punya istri. Ada Mamah Kadus di rumah. Ih, Pak Kadus teh, orang mah ek merekeun bunga nu ragrag, sugan edan. Mitoha mana mitoha? Karau kampo bujur. Goblok teh. Kampo bujur baik udah. Dina dina riko suku Apa sih? Kaget gak? Enggak. Biasa aja. Kaget kan? Henteu, Neng. Kaget kumaha tuh. Bentar. Kok bukanya cemberut gitu? Kenapa sayang? Udah Neng mah hayu we selingkuh. Padahal mah Kadus teh kurang apa? Hah? Segala juga udah diberikan buat Neng, tapi masih gitu be, selingkuh be jeung selingkuh. Sini aku peluk dulu. Mau dipeluk, mau dicium, Kadus mah. Geus lah, putus wae. Konten kreator, rancana hiji. Mantap.